mah didenge-denge teh kalah bungkem. Yo Anger Prabu Dharma Kusuma dipenta pigantian si Gatot Kaca kalah ngahulang. Jo Bratasena dipenta calon paribasa bingung pikeun ngagantina. Dara si Jaro ngahulang. Nakula Sadewa kalah ngaharulang. Keur ngaganti Gatot Kaca. Sabab Gatot Kaca teh ditempo dina kitab Palangkumang ninggang di pasaran. Jadi sanajan Gatot Kaca di ubaran ieu teh moal bisa cager ninggang di pasaran atuh da. Namurukankeun teh anu alus teh Gatot Kaca wungkul. Jeung tibatan bari ngungan kieu mah urang tantukeun we. Aya pigantian Gatot Kaca anu hebat. Masih keneh murid Mang adina si Jaro tina peguruan mah. Nyaeta Raden Sopala ti Kelinggapati. Kitu Jaro. Leres teu ka pinodamel tangtoskeun we Yai Sopala ti Kelinggapati. Tah ieu. Yakin ku murid Mang Ki Arjuna anu aya hak ngajukeun calon tos disatujuan. Sopala we tangtukeun. Tibatan ulang tahun dicekal ku si Gatot Kaca melempem. Itu dah melempem naon kamajuanana. Tapi lamun ku Sopala limatikan ti si Gatot Kaca. Itu. Tos we Sopala we. Laras teu kapina mah Sopala betang toskeun. Sopala betang anggeus Sopala. Itu. Coba. Naon teh aya panayagan pipilueun ngamaksi. Make malengpeng sia. Kan ada kewajiban sih. Si kepo. Aduh. Cicing. Tong pipilueun. Mulalajo. Itu. Lauk buluk milu jasi. Tos eta. Itu naon da. Tukang gamang teh si Junarja keur nong-nong teh sia. Si. Tos we tangtukeun we. Sopala pikeun ngaganti Gatot Kaca. Tangtoskeun be Sopala. Raka Prabu atas Sopala. Lajeng sadayana para pengagung kaget ku ayana kombayana anu teu aya hak sareng teu dipasihan waktos nangtoskeun gegentos Gatot Kaca. Atuh di dieu kakuping ku kumbang lalean sareng kumbang ali-ali anu nyaksian ti kawit tugih kawakasan. Nanging teu katingali jerimna teu katrajasadna. Eukeur mika cinta ka Gatot Kaca neuneun kadeudeuh kawelas jeung kasih. Oge ngeman pancen Prabu Kumang Jaya ti Medang kamulyan. Lamun anu ngaganti Gatot Kaca lain warga lain bangsa, can karasa jasana ku nagara jeung ku rakyat, ieu jalana musyawarah kudu diganggu. Anu aya ieu dilebet karaton nanging teu katingali jirimna teu katrajasadna. Adi aya naon ka dieu sakedeung akang kasinggung parasa. Aya naon Kang? Urang ngabandungan ieu jalana musyawarah. Ai mimiti ngaguluyur ai tungtungna kusut. Bola kusut dengekeun heula. Tadi akang teh ngabandungan anu diangkat protokol teh. Anu diangkat protokol teh pan jelema. Itu anu hideung eta teh. Hideung ge Batara. Batara Kresna jalma pinter teh. Tak ngabandungan anu diangkat protokol teh eta Kresna. Eta Kresna muji tengalelewihan para pengagung bener musyawarah teh. Menta calon ti kabeh pangagung Dharma Kusuma Bima Arjuna Nakula Sadewa eueuh nu bisa ngajukeun calon sabab bingung ku jasana Gatot Kaca nyata jeung karasa. Inya ai kitu. Akang panasna ai gajeleng teh eta manuk jantung. Nya irungna siganya. Joga jeleng weh keluar. Itu gening leungeunna gaji ceker hayam.
urang pariuskeun yuk kerana eta jalma teu dibere waktu tempat joga jeleng nangtukeun pigantieun Gatotkaca bari eueuh hak jeung teu dibere waktu. Ai akang panas bari nyeceleh Gatotkaca maka nyebutkeun melempem. Oge ditangtukeun gagantina teh lain warga lain bangsa komo geus neueun jasa ka nagara bangsa mah pimanaeun. Can apal-apal acan rahayat karupana sopara. Oge aya di antara para pangagung muridna tunu Kasep. Eta teh awewe lalaki. Kasepnya Arjuna ceeta. Eueuh parawan nu teu kabandang eueuh. Rana nu teu kabawa lamun dipika hayang ku saceeta. Rupana jiga uingnya. Siang mah. Uing ge keur ngorama kitu. Ngan kulantaran loba teuing nu mika bogoh pada ngegelan pada natoan jadi we kieu. Lamun dina nog mah kotok bongko. Bener. Kayeuna akang bakal nampiling nginjem leungeun lempar batu samunyi tangan. Maksudna Akang bakal ngamuk. dek edan. Lain dek edan-edanan. Urang nyokot heula inuman atuh ngahanutan. Leuheung lamun urang teu mabok dina mabok eta anu diharamkeun ku agama teh mabokna aing nginumna mah meunang. Ai kitu pan ieu teh hajat gede. Uing mah dek asup ka dapur dek menta dahar. Dek dibawa jeung piringna. Ulah. Dan nu hajat teh lain loba duit aya nu hajat maksakeun. Jaga hak ajasi manusia cek budak ayeuna mah. Ulah ngacaukeun yangan kasempetan tina kasempitan. Menta teh dijieun kabiasaan leuheung lamun ridoeun. Leuheung lamun menta dahar teh jeung piringna. Breg 40 ka dapur anu hajat. Ana dipikir mangan teu we disebut jahat da alasanana menta. Nya moal tulus atuh era Ulah. Ta ayeuna akang bakal ngamuk. Akang dek asup. Asup ka mana? Aya satria tuh anu tangkes. Itu anu beureum beungeutna. Eta mah lain satria nu jiga barongsai mah dulu sasana. Nu mana, Kang? Tuh anu tangkes. Eta teh Destrajumena pengawal pribadi raja. Akang bakal asup kadinya. Asup kadinya pan eta mah lalaki. Nah bisa kitu asup ka lalaki. Ih. Ieu mah asup pedek asup kabeh. Asup kabeh. Nah genah aya asup kabeh. Akang mah asup sote dek asup jeung awak-awakna kabeh. Asup kabeh. Uing atuh milu abus. Ulah. Teu bisa duaan bareng abus mah kudu saurang-saurang. Kelanan denge. Akang dek abus. Adik ngadaguan. Akang ayeuna abus nang ke uing subuh. Lain dengekeun heula. Akang dek abus, adik ngajaga. Engke lamun akang geus abus ka Destrajumena, ke Destrajumena teh ngamuk. Lamun ngamuk Destrajumena eta teh akang nu ngamuk. Tiap ngamuk Destrajumena akang nu ngamuk. Nya sabab akang aya di jero eta satria. Ai uing kumaha? Tadi mah jaga luar. Jadi uing mah tong wara asup. Ulah. Hayang asup ayeuna. Kelana. Adi mah jaga. Jaga kumaha? Dua jalma anu ngabogaan kapercayaan. Tah hiji ieu tah nu camani Batara Kresna boga gambar lopian. Engke lamun gambar lopian ditempo peungpeukan. Urang paok. Iulah. Dina perjuangan puak paok. Neangan kasempatan tina kasempitan sok manawa teh. Tajaga jelema ieu anu kengkong. Ieu teh boga kitab palang. Lamun dibuka kitab palangna mawa orai henteu. henteu.
siga sok di sisi jalan tarat lamun muka kita palang tutupan kumamun di wawajet ulah awas sok wing ngajaga nu 2 jam eta bener lajeng kumang lalean lemebat kades trajemena tekat tinggali jirimna tekat arat Destra jumena saparantos kalbetan kumbang lalean atuh ujung-ujung ngagetreka dia papat rawasna kekerotra raina beureum liret tamagat dijemur loncat kapayunan resi kompayana satria pinona konewa niraya mengadep satria pinona konewa niraya nepi kawakasan lir ibarat dodol ragrag kana keusik diletak sakali amis dicapek ngeres karasana ku kaula coba raja dipenta calon ku protokol bingung pikeun ngaganti Gatotkaca sabab jasana nyata jeung karasa Arya teu bisa ngajukeun calon sabab bingung pikeun ngaganti Gatotkaca ku jasana karasa jeung nyata sadaya para pengagung teu ngajukeun calon teu aya nu cumarita sabab bingung pikeun ngaganti Gatotkaca anu sakitu gede jasana can aya codeka naon-naon ai gajeleng teh manuk jantung jama tanpa daksa teu dibere waktu jeung tempat jeung anjeun mah eueuh nangtukeun calon ngajukeun calon eueuh hak maju ngajleng ieu ka hareupeun para pengagung anjeun mah semah lamun lalajo mah lalajo ngan kulantaran anjeun aya ti Tersi jeung Arya Dursasana diutus ku Raja Astina kudu ngabandungan jalana musyawarah kapaksa lalajona di jero karaton eueuh hak pipilueun di dieu mah komo bari nangtukeun calon bari teu dibere tempat jeung waktu der nyeceleh Gatotkaca melempem cek pangacau mah tapi cek nagara jeung rakyat karasa kurang ajar Destra Jumena sabalikna maneh naon aya hakna leutik jeung gedena pengawal pribadi raja tur narima onangan nyaksian rapat para pengagung leutik jeung gedena ngilu tanggung jawab komo bari aya nu ngacokeun lain warga lain bangsa bari teu kanyahoan ku rakyat sajumlahna ngagogoreng Gatotkaca nyeceleh Gatotkaca bari ngaruskeun sopala bari can nyaho rupa-rupana acan lain bangsa lain warga jeung can neuneun jasa can kasaksian ku rakyat komo ku nagara dar ayeuna ditangtukeun pikeun ngaganti Gatotkaca teu bisa ieu teh geus ditangtukeun ku Ki Arjuna Destra Jumena tong pipilueun ieu mah geus ditangtukeun ku akang teu tiasa sakali batalkeun jeung tibatan kudu ku sopala mending ngadaguan cageurna Gatotkaca sopala tangtukeun teu bisa sopala teu bisa kurang aja penatan Destra Jumena Rama Guru aman kompayana kalah dipalangkeun ulah samat kaniaya ieu Dursasana sakira dek kaributkeun kalbar di
Rama guru manyaahkeun ka para pengagung aya kanyaah nangtukeun calon pigantin Gatotkaca ayeuna kalah nu asih dipulang seungit ulah samat kaniaya Desta jadi Raka Betara akang teh kalah bengong atuh akang teh kaget akang keur ngilang-ngilang saha bigentoseun Gatotkaca sugan teh paman kombayana moal ngajleng ka payun nu teu diduga-duga kapaksa be sena bantu ieu kakacauan di nagara maneg tujuan urang sararea bangsa bodoh aing mah pipilueun aing nyalakeun ka protokol di dia anu kudu ninak teh sikasna bengung aing nu kudu ngamuk bae sabab si Dorna nyeceleh anak aing si Gatot ngan goreng kasebutna sok aya tanggapan peda aing ka anak ka si Gatot ngahalangan si Gatot teu diganti matak aing bingung pikeun hilak ti dieu ayeuna si Desta Jumena ninak aing satuju Korawa anu sakit tua gamrongna sakira ngaganggu ka si Desta Jumena waing dauta-uta lamun aing teu kagok protokol ge dibalangkeun ku aya hapunten Nyai hapunten nah aya teh aduh tadi duga-duga paman kombayana teu sangka sugan teh moal ngajleng tayeu bingung akang mangga urang barang kombayana dibalangkeun ku Desta Jumena katingali ku ingkang putra Bang Aswatama engal diramu alun-alun tobat Kangjeng Rama saha anu kaniaya tunggang kayak ka Kangjeng Rama saha tuh ya itu si Desta Jumena ngekeak aman dicabok ditajong dibebet-bebet dibalangkeun ya mundur Kangjeng Rama moal aya nu gumela ka Kangjeng Rama iwati putra panjenengan disasak si Desta Jumena kade jurus teh tama pilu dama kade suliwa alungkeun balung Bang Koser kade ieu emos jama karasa karaos kumaha karasana tiis awas kade teh pake heula gelang bahar teh batu alu pirus pake tah teh gengge pake supaya aksi dina najong ngirincing sok taya ieu beker ganongkeun heula dina congong supaya nyaho waktu dina 3 menit kudu aya 10na ngasupkeun peureum sok pajo ayo Desta Jumena sanajan maneh ngamuk pinter ora kadengar bisa ora katara atos pojana kulit punyul hingga papak di Jayenggrana katibanan kasakten Aswatama mati
Desta Jumena sakitu syubat sibat ieu Citra Yuda ngandung harti cit leutik Yuda perang leutik-leutik tukang perang gitu. Si Desta Jumena sakitu siwat-siwatna ieu mah kalacing jarorowo si horeng urang astina memiyuni laleur aing ngagemrongna nya digebrig saeutik rabang. Si Desta Jumena ieu bagianana si Desta Jumena syubat sibat urang ulah rikat datang si Desta Jumena keralak angkat ceblang paling deket pada suka ngadayagdag kitu ta datang ngarontok deui ngelok cokot bincurangna angkat ka luhur ceblang paling deket garung kitu ta datang teh ngadayagdag gera urang buktikeun hali. Sok maju Citra Yuda. Tembak. Jeblak. Hudang. Seko. Garung paling deket. Jeblak. Jeblak lah begitu so teori ai kanyataan hese mah. Nyan kaduhung hirup jadi lalaki. Lamun jadi tentara kudu perang. Jadi pagawe kudu ini isuk subuh. Jadi tukang jual meuli kudu tunggang canggung. Jadi manayagan kalah belek sagede-gede pun. Jadi dalang kalah sasangalin bujur. Jadi sinen aya beja geus kolotna cenah. Sok rada ripuh. Kaduhung aing hirup teh jadi awewe. Pek jadi awewe mageunah. Pagawean ngahias badan. Mangka kacantikanana menang lalaki. Salaki ini digawe nyokot beas ngisikan terus nyangu beasna menang lalaki. Geus nyangu ngakeul geus ngakeul ngasakan menang deungeuna menang deungeuna terus memeh dituang ku salaki asaan heula datang salaki dertuang deui mangka eta teh sagala rupa menang lalaki. Ngan eta awewe ge aya tanggung jawabna eta lamun geus kapapancenan 8 bulan melendung mangka jelema ngandung jelema si horeng awewe lalaki ge aya tanggung jawabna eueuh deui kaduhung baheula teu jadi tumila jadi tumila mah geunah nyempot we dina kasur mangka kasur-kasur panganten nyempot ngintip ai trojol teh panganten deuk sarare ai panganten lalakina urang padusunan pisan panganten awe mah geus ngantosan we di jero ranjang make kulamu ai deuk asup teh panganten lalaki teh nyahoeun lawangna bus asupna teh ti luhur atuh panganten awewe teh ngajerit aya nu ngaburayot nepi ka kolotna ka kalamar si horeng teh panganten lalaki abus ti luhur kulamu nya kitu nyata terus urang teh geus sare lalakina garaya cocok we ping-ping awewena celetot gurubug mundur deui genah hirup jadi tumila terus maju deui
cocok we pamegetna rukun tatanggana gurubug mundur genah jadi tumila ngan eta aya dina dipoe kasung cenah di belah dieu sok aya nu nyocoan deh nah ai urang kapanggih teh celetot teledak di kitu-kitu ih si horeng sagala rupa aya tanggung jawab maju wah bodoh-bodoh ampun deh barang katingali ku area tur sasana loncat antas saja menang maju sumar-sumar kamanikan ti kangangan jaro kadelanan kadel kumaha teh si desa ju menang ngamuk teu bisa newak ke kadek ai korawa ngadukung korawa ngabantu ai maneh kalah hare-hare eueuh pisan bela kaburan eueuh nu mangga boleh eueuh deui anu kudu nangkep si desa ju mana iwati maneh kadieu mangga kaula nun rama guru kadieu lagi sabarati banjar sok kadieu diramakan dua Mugi Gusti bersama gerak kasakumaha manusia kasakumaha manusia Senjata mirapada ya lu
aya senjata rapada ya lumun kaget kiraan ningali pakiatan ngakajak nyauran panengah Panawa Arjuna jaro kaula nun kula Rama Guru nah ai maneh cecingeun pisan coba itu ama teh ngadukung ka murid ama ngabantu nangtukeun calon teh anu saelmu sarua kagagahanana jeung maneh ayeuna ama dibalangkeun ku Desa Jumena kabeh Korawa ngabantu keur lancarna ulang tahun Gedong Sarasa kabeh ku Desa Jumena eueuh nu mangabulia bubar kacaburan ayeuna eueuh deui anu kudu nangkep si Desa Jumena iwati maneh laras teu kapinodamel putra panjenengan bade majeng bakal newak si Testra Jumena sok tembak cangkalak bodogon ite gunakeun ilmu cama kawas lain tukang perang kala bengong molotot mata si meuteun teu pinodamel mundur Rama Guru ulang tewas si Testra Jumena sanes ngacokeun bohongan pahlawan anu gede jasana can aya codekana ka nagara karaya ku panita kengkong eta teh guru akang nya eta mah teu langkung Raka Dipati teu raos nyangakeun sabab ieu mah kanyataan der teu dibere waktu tempat ku protokol ku Raka Batara Kresna jauh ngajleng beh ka payuneun para pengagum bari nangtukeun gantian Gatot Kaca calon nyekel ulang tahun Gedong Sarasa oge anu dicalonkeun kudorna lain warga lain bangsa can aya jasana ka nagara komo karaya bari nyeceleh Gatot Kaca maka nyebut Gatot Kaca teu tanggung jawab nyebut gegeringan nyebut dicekel ku Gatot Kaca melempem bari nonyolkeun calon manehna Sopala sarwana salajan Raka Dipati dernya tujuan memang eta teh saguru jeung akang tangtu elmuna sarwa jeung akang pribadi ulah dicacana kana kapangkatan eta mah pribadi Raka Dipati saguru ilmu kombayana ku Raka Dipati sareng ku Sopala ieu mah demi nagara demi bangsa pribadi ulah dicacana ka dieu Raka Dipati urang ajar sabi
jagat Arjuna ngorecat bari nyanak kegaman rupi-rupi pekarang digunakan masa elek tanaga desa jumena tampanannya kegaman Panglalean anu luhung ku panemu Jemar pangabisa sugih ku pangarti sanajan panah Arjuna anu dianget tanggalan ku Arjuna nanging kececel ponsel Rakadipati Arjuna teu mempan sekarang Rakadipati Arjuna boro-boro tanaga sorotama jeung kabeh pekarang teu mempan dipentangkeun ka Desta Jumena. Rama Guru duka kakuatan naon di Desta Jumena sadayana pekarang dipentangkeun teu mempan. Kalanan. Kita palang naon eta kekuatan di Desta Jumena da biasana mah cukupun anak Aswatama 3 menit angkat tangan kaseepeun atuh jurusna ge pun anak teh atuh mangga uninga be kae urang tempo dina kita palang Cinandak Mamrat Paduki ngalaras Cinandak Mamrat Paduki ngalaras parang kompayana nyanak kamar lopian katingali kukumbang ali-ali anu teu katingali cirimna teu katraja sagu paingan ceuk Kakang Kumang lalean jalma ieu teh boga kapercayaan kita palang dipeungpeuhkan Kuramo 5 kumargi dipengpekan kukumpang ali-ali nah itu biasana aya tulisan tapi nade deulean teh ngageblegi kalahi dong aduh poek sajan dina kita parang aduh ajar naon eta teh naon setan teh naon sanajan dina kita palang eueuh ieu ama bakal mere gegaman ama ieu teh ceng-celengan ama ngaranna senjata cis doa ieu teh watekna jama ngalih warni mindah rupa bisa muncang labuh kapuh ka bamulih pakarangan kana gunung urug kana batu bencar kana kayungkan satu marah satu mati jama marah pada melaju ipis para dina kurang gojangan pujanga bisa jadi sarangka na cis doa gitu ngahaturkeun nuhun Rama Guru sok pentang ku cis doa
senjata sok Raka Dipati Arjuna sanajan jeung guruna kombayana teu aya halanganna maju sok boro-boro panah nu aya di kaula ye cis doa tirama guru teu mempan kades Rajumena kumaha pepetana kakara kaula eleh perang tur nyaho si Rajumena teh kurang kakuatanana tapi naha dina waktu ieu kadak-kadak jadi gagal naon kagagalan Rajumena parangkat tingali ku Kresna kumujeng salbating pangkali Yai panengah panah nah teu mempan akang nyaksian sampean ngagunakeun pekaran geuning Des Rajumena di hujanan panah ku sampean teu cecel boncel malah anu pangpaneurina mah akang ningal senjata naon tah Yai gerejed gitu rentetan gitu senjata naon tah Yai katingal ku akang mah ti guru sampean paman kombayana montong ahina Rama guru mah aya kabelaanana tibatan sampean ngan ukur ngahina make jeung syrikeun sanes mung ieu mah sampean teh jago mentangkeun panah sok sanajan keuna Des Rajumena teu cecel boncel oge sampean dipasihan panah ku kombayana panah naon teh cis doa pantes atuh ayeuna cis teu mempan sareng eta merada benten gerjen sanes ngahina lamun nya mah sampean aya kabelaanana tah kudu cara Rama guru nyangakeun ieu cis doa teu mempan atuh aya lumpat teu digana ka mana isinin punten era wae ya dek balik wae lumpat jadi lamun nya mah sampean aya belana cing atuh pang ningalikeun dina gamalopian naon kakuatan Des Rajumena omanga mangga ku akang urang tinggal dina gamalopian Cinanda kumamrat paduki ngalaras Cinanda kumamrat paduki ngalaras parang Kresna nyana kamar lopian katingali ku Kumang ali-ali paingan cek akang Kumang lalean lamun Kresna muka gamar lopian pengpekan dek dipengpekan agemanana teh teu jauh ti 5 ramo ya. Ditungkup ku 5 ramo teh gede leutik pas dipengpekan ku Kumang ali-ali estu taya tulisan naon-naon katingalina ku Kresna wek mongkleng dutaradi atuh Kresna kaget barang ningali gambar lopian kalah poek jadi cobi tingali ku sampean aduh leros geuning taya tulisan naon-naon tah ya teh tawis sampean nuju apa sih simpen deui be nya urang simpen deui be teu guna eta aya pituduh aya nu seserian saha jadi tuh jadi gaya naon-naon eta teh gaib nyengsirikeun kana kalakuan sampean jadi nyengsirikeun eta mah lahuta make nyebut gaib dedengean be pedah urang keur geumpeur tato ena make be ieu teh teu tiasa
dilawan Kuradika margi moal aya nu kuat ngalawanan Desta Jemena Korawa sakitu ngaleutna buriak bubar kataura kapaksa ieu mah kadah ngahijikeun tekad ngayakeun persatuan sareng rakyat sajumlahna mangga urang tepangan katumaritis ka Kakang Semar ulah kuda pawana mangga rai ngiringan be Kang Kakang Semar bageakeun ieu saya Sakaroskeun Semar ulah kuda pawana hairi pala putra Astra Jingga Udawala Nalagare Ucu Kadil Kakang Syai Tulus tanya kahumah Bisina meretuma Kedah saya kasasama Budi manis saya Sampai mengampar kena kasur sama kelaman air sampai nyelaka batu emot tanah paku jarang midi sisi pagar jarang midi sisi pagar si barang sinada upami mangukman upami lapat tebangan upami lampah tebanar magengin dadi Jepang kacang ajar di pagaraman cacaben Sumangga sami diajar mari damel ka sayang panutan Geser salam teu diukur di sabit mah di sabit teu kedah seureut sakur welas asih parida mah dadeuh welas asih parida Semara-semara ya winang nong wayang agung clear ya miraga sukma ya miraga sukma lama hujan cing akang silain sina karya gancang gitu aya naon cenah aya naon gancang gitu parung herang liar mijah com giriwil ari ancong ngagiriwil mawa epan rupa-rupa com kurunyut lamun ancom sok kurunyut kacemplung epantenya kukumpul amul-amulan
cing kasih dawala ke dieu akang ngadaguan di dieu naon si daulat teh kalah ngelek buku gancang gitu si dawala alah jangkus iya janglah ngarengsekeun kuring PKK pengwangunan penghijauan jeung sajabana oge bisa aya di antarana anu rumasa urang teh jadi warga bisi poho longo KRT KRK ka desa bisi can daftar geus deukeut waktu ilaing geus nyolok kumaha geus nyolok can lamun can nyolok urang tereh nyolok Pak keke ieu kuring deuk muka buku ih paririmon ieu teh gara urang buka buku gara ieu tuh gara ieu is ieu teh hitungan-hitungan di dieu tah perjodohan upami istri wada Senen kedang ngengengkeun pamaget wada Kemis Kaliwon ningang disanga waringin bisa ngiuhan ka sasama hirup bisa marengeclok upami pamaget wada Sabtu kedang ngengengkeun istri wada Rebo atanapi wada Salasa ningang dipada dengan kebek moal kurang kutuangeun upami istri wada Salasa ulah ngengengkeun pamaget wada Jumaah ninggang di Satria Laladak awet rajet loba pasea lila deuk nyeun imah upami istri wedal Sabtu ngengengkeun ka pamaget wedal Sabtu sami ninggang dipada dengan kebek upami pamaget wedal Minggu ngengengkeun wedal Jumaah ieu teh ninggang dipasang punggal geringan wae jeung boga anak jarang kajadian geraya poe anu alus jeung poe anu dipantrang heula lamun init-initan ulah poe Senen mata kadese Salasa mata ka Bandang Rebo mata ka Boyong Kemis kalapati Jumaah haram berdosa Sabtu nuwuk diwinu Ahad derangan bulan nah poe naon anu ngeunah poe peuyeum